Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fil haya anu tetep ieu pasal buat mertelakeun era. Qala ngadau Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya aliyu hei ali adzinu ari amal kulluhu tegesna sakabehna itu din eta fil haya tetep tina era. Wahwa sareng ari itu haya eta antah fadho ngaraksa anjeun eta antah fadho kudu ngaraksa anjeun arrosa kana mastaka wama sareng kana perkara hawa anu ngawengku itu ma kana roksa wal batna sareng kudu ngaraksa anjeun kana patuangan wama sareng kana perkara waa anu asup itu ma kana itu batna. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fil waroi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun apik. Qala ngadau Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya aliyu hei ali ladzina henteu aya agama eta maujud liman pikeun jalma la khosyata anu henteu aya sieun eta maujud lahu ka itu man wala akla sareng henteu aya akal eta maujud liman pikeun jalma la ismata anu henteu ngaraksa eta maujud lahu ka itu man wala imana sareng henteu aya iman eta maujud liman pikeun jalma la waroa anu henteu aya apik eta maujud lahu ka itu man wala ibadata sareng henteu aya ibadah eta maujud liman pikeun jalma la ilma anu henteu aya ilmu eta maujud lahu ka itu man wala muruata sareng henteu aya kahadean eta maujud liman pikeun jalma la sodaqota anu henteu sodaqoh eta maujud lahu itu man wala amana sareng henteu salamet eta maujud liman pikeun jalma la siro anu henteu aya rahasia eta maujud lahu ka itu man wala taubata sareng henteu aya tobat eta maujud liman pikeun jalma la taufiqo anu henteu aya taufik eta maujud lahu ka itu man wala sakhoa sareng henteu aya bageuran eta maujud liman pikeun jalma la hayaa anu henteu aya era eta maujud lahu ka itu man. Ya aliyu hei ali man ari sahabai jalma eta lam yakun samang-samang sahenteu kabuktosan itu man eta waroan apik anil maasi tina ninggalkeun maksiat pabat anul ardi mangka ari jero na bumi eta khairun leuwih alus lahu pikeun itu man min dohriha tibatan luarna itu ardi li anahu karena sanyana itu man eta la imana henteu aya iman eta maujud fi qalbihi dina hatena itu man. Ya aliyu hei ali aslul waroi ari pokokna apik eta tarkul haromi ninggalkeun paharaman wama sareng ninggalkeun kana perkara haroma anu ngaharamkeun kana itu ma saha Allahu Gusti Allah wa rasul karomi sareng ari pokokna kamuliaan eta fitar kil maasi tetep dina ninggalkeun pamaksiatan. Ya aliyu hei ali inna rojula sanyana lalaki eta layab lugu yakti tepi itu rojul bil khuluki kusabab akhlak al hasani anu alus itu khuluk darajata soimi kana darajatna jalma anu puasa al qaimi anu migawe itu soim al mugozi anu ahli perang itu soim fi sabilillahi dina jalan Gusti Allah. Ya aliyu hei ali kun kudu bukti anjeun eta basyasan anu marahmai budi fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta yuhibbu mikaresep itu Allah al basasina kajalma anu marahmai budi kabeh
wa yubghidu sareng bendu Allah al abusa kana merengut al karihal wajhi anu dipikangewa laraina. Ya Ali yuhai Ali rasul ibadati ari pokokna ibadah eta asumtu repeh illa min dzikrillahi angin tina dzikir ka Gusti Allah. Ya Ali yuhai Ali kasrotu naomi ari lobasari eta tumitu maehan itu naom al qalba kana hate watu dehibu sareng ngilangkeun itu kasrotu naom al bahaa kana wibawa wa kasrotu dunubi sareng ari loba dosa eta tumitu maehan itu kasrotu dunub al qalba kana hate waturisu sareng ngawaris itu kasrotu dunub annadma kana nalangsa. Ya Ali yuhai Ali man ari sahabai jalma eta ama samang-samang samere nikmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka itu man fasyakaro tuluy syukuran itu man wabtala sareng mere balai Allahu ka itu man pasobaro tuluy sobar itu man wa asa sareng gawe kasalahan itu man fastaghfaro tuluy menta hampura itu man ka Gusti Allah. Dzakhala mangka asup itu man al jannata kana sawarga min ayyi babin timana wae pintu syaa anu karep itu man. Ya Ali yuhai Ali latafroh ulah bungah anjeun kana gawe dosa. Innallaha kana sa'nyana Gusti Allah eta la yuhibbu henteu mika cinta itu Allah al farihina kanu bungah kabeh wa alaika sareng kudu netepi anjeun bil huzni kana nalangsa fa innallaha mangka sa'nyana Gusti Allah eta yuhibbu mika cinta itu Allah kulla hazinin ka saban-saban kana kana langsaan. Ya Ali yuhai Ali ma min yaumin tepati-pati aya hiji poe jadi din anu anyar itu yaum illa wayakulu angin sareng nyarita itu yaum ya bana Adam hei anak Adam ana ari kami eta yaumun poe jadi dun anu anyar ieu yaum. Wa ala amalika sareng eta tetep kana amal anjeun syahidun ari nyaksian fangdur mangka kudu mikir-mikir anjeun mada kana naon perkara taf'alu anu migawe anjeun kana itu ma